Kang, punten erek tumaros ya orang. Tumaros teh ya teh masalah jodoh gitu. Orang awewe nu kumaha nu bisa diajak kawin dah. Wari ibu awet teh loba men. Aya awet teh anu KTP kolot tapi bulan aya anu kijang panter kaki panjang pantat muter. Alah, Aya anu paris dakar paras manis dada mekar. alah, Aya nu hitachi hitam tapi cihuy. Anu ulah mah tosiba men. Tosiba. Berbau. Aduh, Dikeuna ka dukun. jadi Itu Dengan si Abah atau masyarakat kasih Abah tah lah. gitarnya bikin menggetar. aduh, Aya body suling sekedar bentuk pengganti guling. Aya body bass besar tapi pas. Aya dari body gendang, gendut tapi menendang-nendang. Aduh Kang, kumaha ya? Yuk. Minum budak enak teh, rieut, haneut. Kamari urangna dibawa ke puskesmas. Bareto di budak, haneut di. Aduh, kumaha tah? Dah, wadah. Kudu dibawa ke puskesmas, bawa ka dieu tuh. Urang mah wa lain kuna naon. Meureun cek batur hiji-hijina ustad nu teu percaya ka puskesmas. Naon sababna? Sabab urang mah pernah pemajikan muriang dibawa ke puskesmas da teu cager. Nah, dibawa ke toko emas, cager. Wah, besok heran ya, Bu. Jelema Kumaha? merengaran budak besok para dua ya. Meureun hayang merengaran nu alus ka anakna tapi indung jeung bapana teh hayang kabawa tenar meureun lamun ke budak tenar teh. Jadi sok ngilu-ngilu gitu. Heeh. Andi urang teh tamu teh harga pula. Pamajikan teh ngaranna teh Aas, indungna teh. Bapana Wawan, anakna teh Aswan. Tuh. Eta nu aya deui nu indungna bapana Irfan, indungna Enci. Tuh anakna teh Panci cenah. Halo. Nuatir mah dia kan bapana Abbas, indungna Kokom. Anakna teh meureun bayi Baskom. Tak aya deui wa di lembur sabelah mah bapana Tata, indung Ai. Tuh anakna teh meureun. Jadi tai. Dah segala Aya dulu leuwih parah mah bapana Momon, indungna Yaya. Oh, meureun anakna teh. jadi monyet. Alhamdulillah Pak Kiai. Abdi tos jasa silaturahmi ka dieu. Coba. Abdi sok emut itu silaturahmi teh. Harga silaturahmi teh cenah seueur hikmahna. Diantawisna sok nyeueurkeun we rezeki awet beas naon sababna sabab eta dahar jeung ngopi we di imah batur. Eta hikmah silaturahmi. Kadua nolak balai silaturahmi teh. Nya nolak balai meureun mun aya Bang Emok ka imah teh urang mah tereuweut. Panginten teh si abdi moal lami Pak Kiai di dieu teh. Abdi aya peryoge di bumina bade aya acara tahlilan berarti acan aya nu maotna.